subuh. Assalamualaikum Ambu. Waalaikumsalam Neng. Alhamdulillah terus mulang capek tuh Neng. Alhamdulillah Ambu rada capek. Soalnya tadi ada kami capek soalnya ada acara sahur. Terus tadi abi kalau ditanya besok. Coba pisahnya emang udah parawan yang subuh gawe di mana sih? Dengekeun ye. Cai herang walungan kata Bang Endah lamun tinggali. Gelis awak dandanan tapi kotor tuh kelakuan diri. Meren eta mah barudak nu goreng hatena da tempat gawe rarama. Lampuna caang, pakai lampu LED. Kabeh ge make lampu LED atuh. Zaman enak mah balik subuh teh di tengah bau, padahal mah ngomongkeun batur teu eureun-eureun teh leuwih bahaya. Tuh odah kan ieu geura. Aya naon atuh itu mending rariweuh. Tempo. Udah si ieu balik puting-puting, di mana gawe atau naon eta teh? Ieu nya dengekeun eceur-eceur. Lamun sidik jadi hobi rezeki batur tong diiri. Mun hate geus pinuh ku dengki, cahaya Gusti moal asup deui. Tuh denge. Yang geus lah. Percaya mah. Cik, tinggal kita sisri sebulan wae teh jalan kita si Ujang sebulan wae. Adi eta mah meureun ngan babaturanna ce. Babaturan, aya nama sagala oge ditutup ku kecap babaturan. Heuh, bisa we urang ngangkana kitu. Jadi si urang nu salah sih ngajan teu ditanya. Ce dengekeun ieu, penting-penting mau catut, balikna ngalewat warungan. Kan sok kusut ngomongkeun batur, bising balik ka awak sorangan. Ih, embung ih. Ih, hujan, kemana si Aa teh? Neng, Aa di mana wae? tadi di warung, Neng. Nah, atuh. Ku pamit, Neng. Ayeuna gaduh duit teh, Neng. Nah, akang naon deui? Kangge ieu motor, Neng. Kan kamari teh tos dipasihan 50.000. Nuhun, Neng. Kan ayeuna aya masalah deui dina motorna. Engke neng ngomong ka si Aminah kumaha deui? Kanggo sakola lah, kumaha, Neng. Ngantos atuh dikeun neng dipasihan. Oh, nuhun atuh, Neng. Ieu, Neng. Ami? Naon atuh Dede? Aku minta duit. Yang naon kan geus bere kamari. Iraha gitu. Ai Dede, kamari jang sakola ngomongna. Ayeuna jang sakola mah kamari mah henteu. Kada mau aya. Yang naon kamari sakitu Ami mere 50.000 pina aku geus beak wae. Eueuh Ami da ka Abi mah teu aya teh nampanan. Sing Dede geus eueuh. Atuh Ami, Dede kudu aya Ami. Dede mah teu ngarasakeun jadi indung. Teu ieu pokona mah kudu aya mun teu ka Dede indi ti imah nyang geus sangke diusahakeun Ami. Aya naon, Nyi? Yeuh, aya budak leutik camerok, sifatna kacida pisan someah. Abdi hayang jiga Nyi Enok imana gede pakeanna endah. Abdi hayang beunghar Mang, capek miskin wae. Ieu, isuk-isuk kapang hegar. Ban bintu kudu ditambal. Lamun isuk hayang beunghar, moal jauh tina tumbal. Tumbal naon Mang? Tumbal getih. Budak anjeun sisri. Astagfirullah, henteu atuh Mang, tapi lamun misalkan acis mah ieu aya saeutik. Punten. Oh, acis lumayan ya. Ieu mah kabur ti janji ieu mah. Awas ya akibatna ieu. Iya, si Ami teh kemana sih meni? Ieu teh acisna kumaha? Lagi pasti ka si Aa. Dede, tinggal Ami. Iya, Dede, pulang. Ami, coba acisna. Ieu sakieu yang emas. Sakieu ya, yang Dede. Iya, Ami edek meuli motor. Ami teh nyaan.
nage lo pake net hari naon ya? Pakai naonnya Mi? Naon kieu we ayo ka kape. Hayu atuh Mi. Yuk. Neng, ulah kada deh ku omongan baturnya. Jujur mah pasti bakal menang. Bukan aku Rohmah, tapi dah kadang nyeri oge. Tah, ngomong ke teh da tetangga sorangan. Sabar ya Neng. Kunaon atuh kunaon ieu teh kunaon ya Kunaon aku? cewek. Kunaon kunaon. Kunaon teh naon ieu? Iya biasa si Neng anu ngomongkeun balik na penting wae padahal mah balik gawe. Neng, eta mah fitnah. Yeuh nya, kasur himpu eukeur sare, diabuskeun kana pipiti. Padahal mah eukeur gawe, jauh pisan kana party. Iya kan? Eta bener pisan isuk-isuk Pak Haji meulikeun bubur diberekeun jang ka pamajikanana. Ayeuna kabukti kalakuan jujur ceu ieu kudu apa sabenerna. Nama kesukaan motor. Iya. Desrancam ya Dede. Asli. Ih tingali nubung hareup untuk kumaha ieu. Bener pisan ieu. Beca we, mana tuh bawa motor anak jadi gue siri. Daripada bawa motor tapi hasil tidur Duh, terkuatkan yang minum, masih ya, toko minta dulu. Halo Neng, kumaha duitnya ke saya? Oh, mohon atuh. Orang Pak Tepang yang ke di tempat biasa. Ya, mohon. Ayo. Kan ayo kasih Aning, terus nyari orang pas kasih AA, hari Aning si AA. Ayo Neng. Oh, mohon Neng. Salah Neng, ayo. Ayo anjis neng. Oh, mohon ya Neng. Cakap sakit tuh. Cakap. Iya Neng, ayo. Teman mak. Nah, eta apa? Cai bonas. Asli. Asli. Nah, kieu warnana. Nah, tenang, sok deh cobaan. Bener. Benar. Iya AA naon. Aduh, ya duit nih, seperti itu. Si Dede kemana nah? Mending puting ciu. Mami, ay Dede di mana wae? Mami alirnya. Ya, di luar teh. Mami tuh poger lah ini mah. Ya Allah, Dede di mana? Dede teh di Jambret. Euy, Mami poho. Dede ini. Susuri mahal-mahal, leungit. Tinggal yang mikir ya duit geus eueuh. Dede mah geus ya. Ya ambu beli raus pisan ieu. Nih, apa tuh? Naon ambu? Nih sok jangan lamun balik sok sagala dibanting. Nyi iya ayeuna beunghar ngan sok aya nu ceulik peuting. Iya nyambu, aya udang dina batu, di sisi cai nu herang. Harta haram emang sok kitu, boga tapi teu tenang. Sarieun nya. Ceulik pisan. Ini kunaon? Iya, Sri teh damang. Kak suami? Atos di kamar putih. Awak teh sok aya nu nyekel, sama gitu. Ini mana dilihat kos-kosna nyata tobat, sadaya notet biasa dirubah asalkan kita ikhlas. Ah, bener pisan gitu. Menjalan-jalan kata logong, ulah hilak kakak salisihan, duit bisa yang sombong, nanti bisa meuli keampunan. Abi salah nih, abdi syiri, abi hayang beunghar tapi teu mikir akibat.
Sadaya jalma teh kungsi salah, penting namanya teh ayeuna teh sadarnya. Sadarnya. Sing sabar nyanyinya. Sakitu wae nya pengajian kamu dinten ayeuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi dihunkeun hampura kasadayana utamana ka Nyi Enong sareng Menara. Abdi tos loba ngomongkeun Nyi Enong sareng Menara. Lihat ibu teu penenaon Pak Abdi tos di hampura nu penting mah ayeuna urang jadi dur deui. Ingat banyak dina kursi pada diuk berang-berang ngagorowok nu sirik bakal kariuk nu ngagosip bakal tapergok. Windik gawe mau wadah, nu di imah ngumbah sapeda, nu sabar bakal menang berkah, nu jujur mau menang susah. Sae Tos ieu we, ulah sirik ulah fitnah, lamun batur menang rezeki, lain artina urang teu meunang, tapi lamun hayang instan karma datang teu disangka-sangka. Sakitu wae, nu tiasa didugikeun Di kelompok Atur nuhun. Atos merhatoskeun. Tong hilap. pesan anu didugikeun. Lamun hayang loba duit, tong nepi dukun bertindak. Nah, Hatur nuhun. Cari heran di walungan. Yuk, udah sih ya. Mama. Dede mana dengar asupkeun jadi ibu. Di mana aja. Neng ngomong-ngomong, panggil Neng dari Ngomong. Dede. Aya coba. Siri. Daripada. Ai Dede. Ayo. Didugikeun. di kelompok hiji. Hijina bareng. Nu tos nyaksi. Sarolat. kamu we gak sholat.